Cap. Kamera roll and action. Kemari hajatan Mang Utar Sofyo udah lumping. Anjir urang malah. Oh, bagjanya Brad. Urang mah boga lemburun sakieu betahna tinggal sawah mayak paknya dilingkung ku gunung. Bener. Ke kawasan Pangerannya. Ya. Jadi gunung teh cenah mah eta teh masuk bumi. Ibarat nama paku bumi. Lamun misalkan eueuh gunung-gunung di alam dunia teh rempag. Oh gitu. Lain kabayang anjir eta palukna sagede kumaha. Pakuna sakitu gedena. Nying. Teu kudu dibayangkeun Kosim. Ya. Maksudna eta teh paribasa eta gunung paribasana eta teh paku. Henteu ditancapkeun make palu henteu kudu dibayangkeun. Ya cok orang mah mending di dinya mah nya aya nama neangan paku ereng, geuningannya paku ereng tancapkeun ieu nasirah tah. Palu we nepikeun ka jero. Kade ulah nolol. Anjir lamun nolol bebaskeun deui. Nya meh terempag ieu otak ceu aing mah Kosim. Parah aing Kosim ieu. Brad. Ai maneh teu balik ke urang teh hirup teh teh. Nipu we urang maneh mah. Teu balik naon ieu teh puguh-puguh. Maneh mah cuk maneh cenah HP teh ganti cenah urang nukun teu kitu. Aing teh hanas diganti HP teh sia teh. Nya heueuh atuh. Panu kamari mah geus butut, sinyalna oge geus goreng, baterai teh tereh beak. Nya heueuh atuh nih tadi ganti ai di dinya. Aing wajar we. Dicarekan aing teh. Kumaha di dinya meuli deui pan meureun. Urang teh anyar meuli kamari, Brad. Heueuh nah. Ditoelan ku urang teu daekeun pinah. Teu bisa. Nagan we. Kumaha eta bisa kitu? Dinya meuli HP urut, meuli HP geus anyar keneh. Anyar meuli kamari ya. Kamera tuh bisa, ngomong pakai konten mah video tuh bisa, kabeh kalah total. Aing harus ucul duit, sate. Araneh meureun. Ditipu meureun dirinya mah anjir ku tukang konter. Nah ditipu. Kamari meuli urang tah di bawah HP-na ieu. Ai pengaturanna geus dibenerkeun can pengaturanna. Cing Neli. Geus kabeh ge urang geus minta tulung ka sa. Tuh. Nying. Tuh bisa ditoelan. Tingali dirinya. Nya atuh. Pan ieu mah HP cinit-nit. Nah, mana bacin? Sok mencet teu mana teu percaya mah. Teu bisa, seteh. Nya heueuh atuh seteh ieu mah bisa ieu lain layar sentuh lain ieu mah ieu HP zaman mana ieu mah Nokia mah anjir ayeuna mah dipake talenan. Nya ajang ieu nanti nyiksikan bawang gitu. Pakai talenan. Kadang-kadang pakai ganyal panto. Nokia mah lain HP Nokia mah seteh. Lain HP nu kitu mah ayeuna mah geus teu usung. Ai didinya anjir janji nyerang we. Puguh salah manehna. Kamari mah Brad urang katipu ku filter duh. Ketipu ku filter kumaha teh? Heuh kenalanna FB ini. Ayeuna FB mah alus, udah geulis, mulus anjir. Nah, aya dipanggihan ka imahna. Siga berenuk anjir. Berenuk saya kagoket. Ai maneh anjir nok batur bae teh. Kumaha camero kumaha beungeutna? Heeh. Urang teh datang ka imahna nya. Tah. Indungna teh nanya. A cenah. Tos lami kenal sareng esih ti kukur cenah. Nah? Esih ti kukur. Ngaranna? Heeh. Anjing. Esih ti kukur. Lain sih kan eueuh ngaran deui eta ngaran. Ai ngaran aslina ai ngaran dina Facebookna saha? Heuh nya eta pengguna Facebook mah Rena aranna teh. Dijauhan. Terus kumaha tuh? Tuluy kana tuh maneh? Da geus kagok asong. Keureuh we ku urang teh. Wah deui pampangna mah. Memang puas. Jadi guys ya, ayeuna mah si emot ayeuna mah geus boga kabogoh. Geus teu jomblo deui ayeuna mah. Ngaran kabogona esih ti kukur guys nya. Doakeun mugia jadi engke lamun boga anak teh ngaranna odah cangkurileng guys.
mun henteu cecep dederuk. Ini puas. Mudah-mudahan jadinya guys ya. Rakeun guys ya, nu sararea. Siti kukur goblok. Nah, diambil yang sirikeun kitu ah. Henteu tutumbenan eta bibi berjiblab kieu anjir gaya teh di mana? Ih, tos pengawasan atuh a Aduh. masjid. Pengawasan. Hijrah meureun bibi teh nya. Nya. Biasana ge nyumput pan aya nu pengawasan bibi mah. Lada keur hayang a. Kerayang. Terus geuningan batur mah itu can baralik. Pak Ustad oge eta masih keneh ngabamblam ceramah geuningan. Nah, bibi geus balik atuh. Lah bibi puyeng mikiran Pak Ustad mentak balik ti heula. Ya, cek aing oge. Da eueuh nu istiqomah anjing bibi aing. Naon nu dipuyengkeun ti Pak Ustad di naon? Kieu cek Pak Ustad teh a. Kan ayeuna mau teh mawa amal solehnya. Benar. Ari mau soleh mawa teh mawa amal saha eta a, jadi bingung. Anjing cek aing. Mawa amal kirusdi bi mang soleh mamawat nabi. Kitu atuh bi konsep nabi mata ge tong geura balik atuh. Pancan anggeus lamun bingung nanyakeun ka Pak Ustad ka itu. Ieu tanya. Tah baheulana ceuk emak si bibi mah baheulana di pasantrenkeunna kabur. Tah ieu hasilna kieu bi. Gandeng. Ini bejaan kieu tah bibi aing mah gandeng cenah. Jeprowet anjir. Jana kamari apel mana diusir kolotna cenah. Nya euy. Anggar anjir teu kaopo ka bogoh ai maneh. Kasus naon deh? Pan tadi nama hayang siga batur nih, apel teh barang bawa nih. Tanya terus? Batur masuk mau martabak nih, nasi goreng. Mana? Ada orang mah rumah sati gunung nih. Mau cau we nu aya. Nah, mau cau anjir. Diusir. Matre tama kolotna. Cek aing mah putuskeun anjir awe kitu mah olo-olo teuing. Lain matre da cek urang mah eta mah. Nah, awana tuh? Kan urang teh mau cau. Kan tadi nama kagok nih cau hungkul mah. Bawa we jeung tangkalna ku urang teh sakalian. Anjing. Ya omongan ieu si Saremo. Dipanggul ku sia jeung tangkalna ka itu. Ka imahna. Boa ebah. Parah aja Saremo ieu. Ampun teuing. Ya. Cek aing mah eta mah nya, cek aing mah lain masalah kolotna, matre lain heueuh. Terus lain masalahna eta maneh mawa cau ka imahna jeung tangkalna lain. Sa kabohonana teh si Mary lain. Ya, si Mary mah cek aing mah bapana teh nya urang wau da jeung bapana. Teresepkeun kana cau. Resepna kana salak. Tah engke maneh lamun isuk apel deui nya kulantaran kamari dicarekan aja ngolona pangmoakeun salahku maneh. Jeung tangkalna bawa. Gimana rek atuh? Heeh. Salaknya. Salak. Babukeun anjeun tongkong maneh.